Benernya di ditu di dia geus loba pisan kasus mutilasi. Wah, meni sararieun pisannya. Urang nanyakeun yeuh. Ruas Punten Bu, Ibu ninggal jelas pisan kejadianna. wite witi warung mana wite anjeunna teh nyacak daging hayam ari pek teh suku jelema nuju dicacak pas kitu teh kabeh teh ngulemar bedog. Alah, teras kumaha Bu? Abi teh yang modal yang ki darah rubah seumur hirup abi teh kakarak nyali jelema dicacak gara suku misa tua atuh datang geus geus. Kala kumaha? Modal kumaha Bu maksudna? Abi teh yang modal yang ki darah rubah seumur hirup abi teh kakarak nyali jelema dicacak gara suku misa tua atuh datang geus geus. Jadi Ibu teh nuju di warung teras modal gitu. Wite witi warung mana wite anjeunna teh nyacak daging hayam ari pek teh suku jelema nuju dicacak. Teras Abi teh yang modal yang ki darah rubah seumur hirup abi teh kakarak nyali jelema dicacak. Ibu teh modal di warung atau kumaha? Wite witi warung mana wite anjeunna teh nyacak daging hayam ari pek teh suku jelema nuju dicacak. Ai pas dicacakna Ibu nuju di warung keneh atau nuju modal? Geus sehantam we ditanyaan modal karunya. Pan meh jelas atuh informasina. Tapi ibu teu busiat kan?